ulah mangeran ka mama teh ulah mangeran ka itu ka dieu la ilaha illallah dawala euy ulah kana kayu kana batu eta ilmu naon ku seuneu nepi ka teuterak kalayan lain ilmu naon bi kudratillah teh bi irodatillah kalayan pitulung Allah kalayan ilmu Allah kudrat irodat anjeunna nah Aisyah ai kitu jeung bari lagi pikir ku sia make lumpat sagala pan ieu teh di sawarga ai kitu mungkin henteu di sawarga seuneu panas lamun aya jelema syirik pidik jaya kaniaya iren panas teh numpak numpat simuat tapi eta manehna ngakuna teh manusia berarti lain sabab dina ciri geus beda teu nyaahan teu deudeuhan mah pasea wae silih sengklekeun silih dedetkeun itulah manusia atau jurig nu matak ulah neangan jurig anu diasupkeun kana botol teangan mah jurig nu bungkleukan we duit negara duit rakyat dilegleg eta jurig sebenarnya itu berarti wujudnya bungkul ulah wakang aku manusia aya kitu mah tong boro eta da dewek oge acan jauh kene karek diajar bab kemanusiaan ya sesekar ningwang Gusti aluh waduh merasa ya sekar ningwang sakaya hilang kumilang cahaya sesekar ningwang sakaya hilang kumilang watak acita nardana watak aji wis kena bikin pinastik tersadang ai uing mah dek nanyakeun bab kemanusiaan naon lah uing mah moal panjang nu ditanyakeun teh naon anjeun bisa ngomong komunikasi jeung uing makhluk anu bisa komunikasi jeung uing kieu nyarita kieu saha nya jelema manusia tah ari anjeun ngaku diri anjeun teh kucing marmot atawa manusia nah anjeun teh alpukeut manusia atawa marmot kuring manusia mana manusia teh heueuh ieu apana eta mah dadana dadana ieu mah da geus dingaranan teh mah dada ieu irungnya eta irung kabeh ge geus boga ngaran ceulina irungna huntuna letahna panona buukna biwirna punukna dadana bujana kena ieu mah terminal liwat we tuurna saha nu pangluhurna jadi asmaan ku kuring teh cepot kabeh di mana nerapna cepot acalukan ku mana da nyamperkeun kuring jadi kuring mah dek nanyakeun teh manusia na mana ieu leungeunna sukuna tuurna di jero berarti apa di jero mah atina jantungna pejitna wadukna ai manusiana nu mana ieu nu leuwih berat mah euy balik mending balik frustasi teh putus asa teh moal aya kamajuan ta bangsa urang teh kitu putus asa dah dikorbankeun jiwa raga teh kana teknologi mopo memeh nanggung teh artina teh banyak ayeuna gelar insinyur gelar doktoranes ngengelek map
kau nggak pabrik leheng basa lamun diterima kumalamun aya aksara tiada lowongan akhirnya kan nepak kepala nyeri hati pan kaituna naon narkoba teu matak loba insinyur nu nganggur doktor Anas anu ngeres nya coba bisa mukakeun lapangan kerja bagus itu mandiri namanya bawa skripsi namun nguli itu mana manusia teh upami iya palai penak sareng manusia iya tingali cirina manusia naon ciri manusia dina gawe siapa poe naon anu make hakna naon ari hak manusia nyaeta nafsuna mutmainah rodiyah mardiyah jeung kamilah ti dituna sidik tablek amanah patona nyaahan dedehan welasan asihan daek nulung kanu butuh daek nalang kanu susah ngajait kanu titeuleum ngahudangkeun kanu labuh merek kanu daek nyaangan kanu poekeun nyaah kalingkunganana asasama habluminallah habluminanas eueuh kuciwana nah itu cirinya manusia anu geus bukti dina gawe disebutna naon disebutna pri kemanusiaan. Pri kemanusiaan itu realisasi dari manusia dan manusia mah gaib da ieu mah wujudna aya oge jadi sirina teh nyaahan dedehan welasan asihan daek nulung kanu butuh daek nalang kanu susah luyu jeung perintah Allah nyaeta moal pati-pati pangeran ngayakeun jin jeung manusia lian tikeur ngabdi lian tikeur ibadah lamun aya jelema syirik pidik jaya kaniaya iren panasna nu numpak numpat simuat tapi eta manehna ngakuna teh manusia berarti lain sabab dina syirik geus beda teu nyaahan teu deudeuhan mah pasea wae silih sengklekeun silih dedetkeun itulah manusia atau jurig nu matak ulah neangan jurig anu diasupkeun kana botol teangan mah jurig nu bungklekan we duit nagara duit rakyat dilegleg eta jurig sebenarnya gitu berarti wujudnya wungkul ulah wakang aku manusia ai daek kitu mah tong boro eta da dewek oge acan jauh kene karek diajar bab kemanusiaan nu mata kita itu harus punya target belajar ulah sombong mata pangeran dina surat Ar-Rahman nikmat kami nu mana nu rek dibarahongkeun ku mararane uluh nuhun atuh da geuning kuncina mah aya di salira barara asting dola sugan aing dicaritakeun ku kiai ku ajengan sawarga teh bohong geuning kanyataan maha benar Allah dengan segala firman tah kitu ulah keber yakin tapi kudu karena yakin segala rupa oge ulah cenah ulah euceuk nya ceuk aing oge da wala mangga ayeuna mah parantos molongpong jalan ka gedong salira parantos bamblas ti dieu mangga gara lebet we nawiskeun salira aya izin bi qudratillah bi iradatillah bi idnillah bi fadlillah bi aunillah bi rahmatillah bi ilmillah sagala rupa ge kalayan anjeunna wungkul naon atuh keur urangna la haula wala quwata illa billahi aliyil azim geus kapange mah teh seda wala kahieuman bangkong kuring nuhun nya lain putus sangkana teh di dunyana teh sieu mah ngomongna ka mana karep tapi ai dina seuh-seuhanana mah geuning mangga ulah seueur saurah ayo kita lebet
main itu Astra Jinga Dawala kirain aduh suudon begitu Kang saya sih nyangkanya kan Dawala gareng orang Balagadigdeg cepot tapi kenapa bisa masuk ke surga nu mata kula suudon ge kitu ki adi batok bulu si madu anak Semar tuh sangka teuing nya Kang wilujeng tiis ceuli herang panon moal hayang balik deui aing ka dunya di dunya mah jeung lapar hanaang tunu sare geus sare teh nyaring deui geus nyaring keur deui tuluy hayang dahar ai geus dahar teh disingkeun doma kudu diparaban wah loba ka hariwang aing mah ieu mah teu hayang teu mung curcor cai nu harerang teh di dieu nya euy nu mawi amanah teh ka urang dunya ieu kuring mengpeung di sawarga nya eureunan kitu ngadu domba teh kade kitu aya nu geuleuheun nya aya nu caritakeun agama aya hulu batur diadu-adu lain karunya teu beda ti patromak nyiniran balon poe jauh teh ti tanah kalangit adug-adugan oge patromak atuh da diseungeut ti beurang na moal caang atuh da aya panon poe nya heeh wilujeng ragrage lampuna ampun gara naon tak kitu euy nu mata akademi HPW ka urang dunya ulah ngebala lieur teuing tina ayat-ayat pangeran teh atuh apa si ayat pangeran anu bukti naon bukti Kang di mana aya runtah di buruan ulah ngebalieur sia teh atuh da nyilakakeun teh diantep mah sidik di bejaan ku agama oge kebersihan itu pangkalna kesehatan sebagian dari iman kunaon atuh bet ngebalieur da lain jang saha sararehat mah kaget adek mah iya da jiwa ragana atuh diwakafkeun kana teknologi kana kapangabutuh kana kasusah nah kebutuhan di akhirat henteu teu butuh geura poe ta ayat Allah teh eta di mana aya runtah dina kolomeran numpuk ulah diantep sanajan dina kolomeran batur geua turun urang teh laan calana teh da ibadah keneh sabagian tina iman pan eta proyek akhirat teh proyek dunya proyek akhirat tinggal kasadaranana unggul der ieu mah saling salahkeun saling gugat matak naon sararea atuh mun sapamadegan ku sararea omean babarengan ulah rek pakia-kia ta ieu akhirna tina pagirang-girang tampian teh kitu tah nya jadi we saling salahkeun eueuh istilah berdiri sama tinggi teh duduk sama rendah Siliwangi panti baheula sili asa sili asuh teh heuh tuh eleh keneh ku urang Batam paguyuman pasunan di ditu Kang Dendi Kang Aji Sofian sauyunan bagja teuing hirup nya alhamdulillah Gusti nu Maha Agung ieu nepangan ka sadayana wargi-wargi anu sami nongton dina TV na sewang-sewangan ulah lali unggal malam minggu teh wayang golek di TPI Deuh ampun alhamdulillah muga-muga TPI tetap jaya hidup TPI aduh dewek dek jadi eta ini mah euy
KDI Sugane atawa dek nyanyi teh gini KDI oh KDI Sugane aya nu SMS dek mawakeun lagu eta dek mah lain Bang Toyib aing mah lain Bang Goji Masyad ngapung luhur nu kitu teh geus luhur balik deui Masyad ngapung luhur jauh teu balik deui naon cing salah taluk Japati Pak Ade nu kabur gitu pan Pak Haji Ade teh ku Japati diadukeun hiber pek teu balik deui aduh ampun ada lain rata-ratanya dalang rata-rata gitu tah ayo baheula mau urut dalang teh sok aya nu jadi dukun melekun ininya lolobana panayagan dalang cara didukun eta ku dipercaya wae di ku jelema ku dipercaya ayeuna mah euy dina zaman modern mah dalang teh urut dalang teh jadi banar domba aya nu banar Japati Pak Ade Kosaji alhamdulillah Gusti nu agung karas karas wah rugi pisan nya mah euy rugi pisan euy dalang geus kolotna jadi germo mah alah ampun nu maca ku ayana TPI Televisi Pendidikan Indonesia urang teh kudu reueus harus bangga mendidik bangsa kita supaya kembali nyata reformasi kembali ke semula kita bersatu kokohkan kesatuan dan persatuan bangsa di negara mari kita bangun negara ini negara Indonesia yang tercinta ini ya kari ngarawat ku sarereanya ngaruat tuh pan baheula mah aya nu ngaruat teh sararieun ning sararieun baheula mah tuh naha ai ku Allah diancam ku neraka teh sieun ai ku ngaruat dalang sararieun araraneh da tuh padahal ngaruat mah ai ngaruat mah pan filosofi ngaruat teh asa tina kecap kuat atawa ngarawat bisa nguatkeun rohani jeung jasmani nguatkeun pamadegan ulah kabawa ku sakaba-kaba nu mata ku kala diancamna rek dihakan ai kala teh pan waktu saha anu teu kahakan waktu tingali dina surat wal asri demi wanci manusia bakal pinangi jeung rugi nu kumaha anu teu rugi anging jalma anu iman jeung amal soleh oge anu saling wasiatan ku hakna dibarengan ku sabar teu kitu cilaka ku kalakuanana sabab pangeran oge ngabejaan yen cilaka jeung salametna jalma teh gumantung kana amal perbuatanna ku kalakuanana boh cilaka boh salamet oge hidik wayang ngapal siapa hiburan jeung ngabejaan gitu nya media tersiun ku beja kitu nya alah alhamdulillah Gusti nu agung sapraptanepu Dewa Brahma nampi pancen tihang otipati jagat nata ngagebur ti palih kidul seuneu nguntab-nguntab sasat nyingsieun astra jingga sok kenalnya awas hari sana non kelanan uring tetega ka naon lamun ditinggalkeun ku aka urang teh moal bisa balik deui naon seuneu tingali seuneu
nguntab gitu Allah rame lain rame nggak rame lain rame gerak nyingkah itu sana guys deket nah iya goda panas hayang renghek sakit tugas berem ya tong dan matak sagala rupa oge kudu istiqomah teh kitu dulu jejeg anjeug teu ungut kalinduan teu gedag kanginan seuneu geus deukeut buru-buru geura nyingkah babari kumaha seuneu na tong panas di mana make seuneu teu panas sagala la ilaha illallah kuring mereka jauhannya aing Gusti silakan Sahya sesekar ningwang Murid Sahya sesekar ningwang Sakaya gilang kumila Gilang kumila Neneonan atuh ngadonyeng sinan batur teh Kacapek-capek mun urang mah anu teu disangka naon hebat anjeun teu kaduruk nah apaan kuring mah geus jeung kayakinan datang ka dieu ge aya nya di sawarga ge nu ngadoja puguh di sawarga loba nu ngadoja teh oh nya kitu tak kulantaran anjeun geus mulus tina sagala rupana geus diduruk ieu tapi yakin anjeun teu kaduruk mangga di haturanan linggih hei para widadari anu 40 kaulah nu kula geura papageun ieu geura mansat kahamalan ka karaton bali mercukona cepot jeung semah kapihatur akahesh musyrik sia tara-tara nah ulah ngadewa-dewa aing mah teu hayang disemah dipunjung disemah didama-dama ku sia biasa we biasa nah ka Allah ieu kabeh ti mimiti init nepi ka ayeuna mangrupakeun tanda-tanda keagungan anjeunna wungkul ka anjeunna hijikeun ulah ka aing euy musyrik ulah mangeran ka mama sia teh ulah mangeran ka itu ka dieu la ilaha illallah dawala euy ulah kana kayu kana batu eta ilmu naon ku seuneu nepi ka teuterak kalayan lain ilmu naon bi kudratillah teh bi irodatillah kalayan pitulung Allah kalayan ilmu Allah kudrat irodat anjeunna na Aisyah ai kitu jeung bari lagi pikir ku sia make lumpat sagalapan ieu teh di sawarga ai kitu mungkin henteu di sawarga seuneu panas kae teu kaharti maksudna da seuneu mah di mana-mana ge panas dek di sawarga di mana-mana lain mungkin di sawarga seuneu panas logika we ieu mah kumaha maksudna kieu atuh ai sawarga teh jaminan keur saha jalma anu bisa ngajalankeun rel kamanusaanana gawena kumaha nya soleh mun awewe solihah jelema iman takwa ka Allah eta baris diabuskeun ka sawarga maniloka atawa ka sawarga bener ai jalma soleh jalma iman takwa tetap dilindungan ku Allah tetap bakal langgeng di rahmatan di pitulungan Allah tetap
mungkin panas bakal temu semua jeung pitulung Allah ayeuna mah kieu we lamun jelema saleh jelema iman takwa ka Allah di dunya we heulanan mungkin teu kaduru ku batur mode dipanasan ku batur tatangga kabuli mobil mungkin panas teu nya moal jelema saleh mah heuh da moal kaduru goblok atoh we nu aya jadi teu kaduru urang hate teh da teu panas hirupna sanajan dipanasan batur tatangga kabuli truk tatangga kabuli sawah kaduru henteu nu iman takwa henteu moal ngadung awe nu aya tatangga kabuli mobil atoh ya Allah nuhun tatangga abdi kabuli mobil keun atuh abdi nu rek milu numpakna da geunah irsa moal kaduru hate teh moal kira pikir alhamdulillah Gusti tatangga urang kabeli tanah kabeli sawah abdi Gusti nu rek dibuatna adik muni geuna ti silih harang panodola euy nya tadi dia balikeun jadi jelema anu salilana di neraka mah batur ngadu doma panas pajarkeun teh ngadu-ngadu hulu batur nya nya itu moal kaduru dewek moal kaduru moal kapanasan moal kabakar pek wae dek ngomong kumaha biarkan anjing menggonggong kapilah tetap berlalu itu anggap anjing nu ngagonggong dia sakitu ai cepot dawala abdi yap maneh izin yang otipati jagat nata asup ka bale marcukondan sampurasun widadari nepi ka ngajeng-jereng kitu tah ieu buktina tina Malik Yaumidin naon raja di poe akhir teh dipapag dulu matak di dunia teh lain didudut nyawa teh dipapag dulu bejakeun ka urang dunya euy panayagan naon Kang cilaing nu jadi ratu di poe akhir teh euy dipapag dulu nu matak dewek resep kadudong mah teh aya resep kukutong mah teh heh domba anu bedegong ada dibedol ditajong ongko tapi lamun domba anu bager mah dibukakeun teh pantona jauh gejelig we ka itu dipapak nya teu beda ti raja tuh di poe akhir jadi ma di dieu mad tabi'i hartina perkara ma perkara li pikeun ki maneh jadi perkara pikeun maneh teh engke di poe akhir karasana boh hade boh goreng nya ayo kagungan kamasan kawasana sadalana pangeran oge kagungan lahir pangrasa gawe manusia di dunya diperhentah dan di dinya bener tangtu pahalana salah mah memang siksana naon maksudna jelema para seha atuh geuningnya geuning ieu teh bukti ayat-ayat Allah ngabejaan ti baheula tapi loba nu ngabalieur keneh kadang-kadang kiai ajengan teh di jarauhan di marusuhan di pikangewa deketan ilmu na cokot tanyakeun ulah make jeung aya hijab dina diri urang teh dumeh eta pigurueun urang teh golonganana anu partaina anu ulah ilmu mati saha bae ti urang mana bae kumpulkeun heug disaring nu matak di TPI geuning aya rahasia ilahi
nu goreng kieu Balukarna nu hade kieu Balukarna nuhun TPI bisa ngadidik bangsa urang bangsa Indonesia. Papage anu ngayuna makan benda hampura Kocap pawon tening di bale mercukona yang ngoti pati jagat nada. Sampurasun rampes cepot. Manusia iman hatena pakakat tinggal jalan jalan bener jalan salah sadaya Sembahong Arsana Maya adi mangga ditampi nuhun pujastuti sampean Kakang Pancindrada bagiakeun itu Astra Jingga putra Kakang Semar Badranaya bal teh teuing cepot yap mansat maneh ka bale mercukonda Adesina kurnaina salah mah adi dharma dina amarah ada salah patita orang manusia Sembahong Arcana Maya semah abdi anu dadampa sampean pangressaseun cepo nuhun pot ditarima pujastuti maneh hag nuhun cepot jeung dawala sareng pun adi yap cenah kadi naon Natrap dina ayat-ayat yang ruksakna alam dunya kutingkah polah manusia kasabat sareng disabat makhlukmu pangsarakahna semah tapi hatur kohonyok panjenengan nuhun dawala kahieuman bangkong salasna mah abdi teh kupun lanceuk diuk nah situ mun celengok deui reus kuring meni genah kieu nya sawarga piraku teu kabita tiis ceuli herang panon sanajan kitu jadina manusia makhluk mulia tangtukan seorang manusia mun datang gempa katiga bencana alam sejenna Allah paji sidik kumaha ungkulanan mata kasamaran pikir ibu lurah serang Mekah lamun teu sabar tawakal
lalakonan perjalanan Pak Wahid di Cipinang Jalan Haji Rahmat aya utama laku lampahna sampurna jalan hirupna Mamah Dias jauh di kedul muntang payah ya sangkan kata jeung lakarja Ari Pacecet di Leuwih Gudang aya Gusti nu musik malikeun palurah sareng Mekah anjeunna anu ngayakeun Haji Wahid ulah rek disapirakeun da urang teh cukupakeun da urang teh kumaha di pawanangan kudu ngajadi pantrangan Cimuncang Gacan Kulon ulanya kaawongan sabab teu widi pangeran lamun urang dina seni sok aya wae lepatna komo sapertos si mati ibu tuti Tuna Budi sisi pangarti Sri tinun ing pasewakan Sri tinun ing pasewakan Usana maneka warna Sri tinuning pasewakan busana maneka warna Sarwa kapus peteng biana yang pajerakin sarwa rukman renggeng manik narawata ya narawata sastra jingga ngabdi bulan bagea anak king asta jingga dawala hatur nuhun bulan hatur nuhun katempona maneh cager
Alhamdulillah bulan dina waktu aya hibar abdi teh. Nuhun cepot. Nuhun. Ngan duaan di kadi duaan we syukur. Rupa-rupa kejadian jeung anu kaalaman hese capek susah payah pait getir lara jeung balangsa kasorang gening mamala nama ayeuna karasana cepot anjeun aya di sawarga maniloka aya di karaton paling mercukonda syomu alhamdulillah bulan pitulung anjeuna ieu rahmat anjeuna abdi tiasa ditepangkeun sareng raja tiri loka Tri itu lain tiri. Nah, itu salah ngomong wae cuma digenggeureukeun. Hepan tadi oge cek geuning salah kaituna mah kaituna ge sasar. Nya, mun di dunya na sasar kaituna ge sasar. Sasar kitu teh deuleu inget ka barudak ulin di buruan baheula. Sasar impetan. Sasalimpetan tamato. Nya. Alah, numawi abdi dongkap ka teh sia perkawis silaturahim abdi teh sareng kasepuhan anu aya di dieu. Ka dua perkawisna atuh abdi teh saja kitu we kulan hiji anak kasepuh. Munyungan kitu tah. Sanes abdi bade barang suhunkeun. Da di dinya oge panginten sieun mang oge kagungan raos yen salira teh kagungan putra teh sieun abdi gitu jalma sangsara eta mah teh kedah disanggamkeun ku abdi ca mah terus kabaca kitu bulan katilu perkawisna mah abdi teh atas nama masyarakat Amarta sareng ti kawit pupucuk pamimpin handapna RW RT dugi ka masyarakat anu aya di negara Amarta anu aya teh nuju Banjang Pakewu lain ai di dieu mah bener ngomongna teh teu heureuy. Nuju Bancang Pakewu ulan dina sagala rupi widang anu kaalaman teh matak nyangsarakeun. Harengheng ku dedengean abdi teh di dunya teh. Abdi teh ningal kaayaan jagat raya Pramudita sin ningal kaayaan Marcapada dina waktu ayeuna. Alam-alam teh rupina parantos alim bersahabat deui dengan kita. Abdi teh tos naroskeun kepada rumput-rumput yang bergoyang. Hu hu hu. Hu hu hu. Hu hu hu. Hu hu. Tak gitu. Lagu hebit nuranya. Padahal kami diemutkeun teh hu teh aduh. Hartosna teh hudahira nu kagungan. Jadi sadayana oge teh tetep kersana anjeunna hu hu hu. Hu 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 hu. Hu hu hu. Hu hu hu. Keun antep adi keun antep. Urang teh pepeurieun lalajo atuh era. Keun aya nama aya di dieu keun urang tanggape adik. Sakitu. Nu bencana alam eta bencana alam ya. Di sana di sini bencana alam teh. Teu acan ayeuna gelombang tsunami ratusan ribu anu maot. Budak orok nini aki-aki nu meujeuhna parawan. Rana. Can harta kekayaan. Kitu kaayaan Marcapada teh kulan. Teu acan longsor, runtah ngagolosor. Seueur tadi leuwih gajah. Runtah numpuk di gunung kahujanan atuh pugeuh nyarolok ka handap. Sedengkeun di handap teh seueur imah, seueur penduduk. Katinihan atuh. Kitu kulan. Tak kitu walaran-walaran hu hu hu. Geus atuh. Tak kitu kulan. Gitu. Cacan di Lembang longsor. Wah. Itu mangrupakeun ajab-ajab. Margi abdi nguping keterangan ti para alim ulama yen ieu ruksakna dunya teh ku polah-polah manusia
anu didugikan ku para alim ulama tetap ayat itu nama ayat-ayat Allah teh anu dogmatis maha benar anu absolut mutlak gitu kulan beda ngomongna aya di dieu mah cicing sia cicing dengekeun ya hu ulah diengklok kana tu aing keur bener teh tah kitu kulan teu acan ayeuna tensi kriminalitas ngaronjat eta nu parah mah nu merkosa anak nu merkosa indung nu maehan bapak maehan indungna anakna ongko anakna indit-inditan bapakna cicing gitu kulan aya kejadian jelema ngakan jelema kanibal aya budak hayang ka kolot aya kolot aturan hayang ke budak aya aturan kolot rarasaeun asa umur 18 tahun gitu tah aya budak ongko kolot ongko ngeus atuh aya kolot kumaneh ai si lain jarang seurekeun naon atuh deui aya nu barudak kungkul aya nu kolot begog wah romantika kehidupan luar biasa gitu tah katurug-turug ayeuna teh karaton Amarta teh aya nu nyicingan hiji buta anu jangkung gede simar dada aya nu ngalini jadi Pandawa sadayana teu aya nu mampu Gatot Kaca Antarja Jakatawang Abimanyu Nakula Sadewa Arjaun Arjuna geuning eta ngarti keun bae ngarti mah atuh teu aya nu mangga pulia kitu kulan kumaha ieu teh kitu-kituna tah ari unek-unek abdi dongkap ka dieu tapi punten ieu naon sampai di manakah kerja yang otipati jagatnata jadi abdi teh hoyong langsung nguping laporan pertanggungan jawab raja tikawit di istrenan dugi ka kiwari hoyong langsung ieu anu leutik ngupingkeun pertanggungan jawab raja gawe ti baheula nepi ka ayeuna naon wae kahiji kadua apan mang teh Raja Triloka Raja Sawarga alam Madyapada sareng alam Marcapada eta di bawah pimpinan mang naha mang teh panwenang naha mang teu bisa ngarobah nasib-nasib atawa akhlak-akhlak jelema supaya jelema teh salaladar saloreh katiluna naha mang teu bisa numpes kajahatan ieu tuntutan-tuntutan teh mangga dangukeun ku mang margi sok sanajan sistem ayeuna kerajaan tetep kadaulatan mah di tangan rakyat. Contohna ayeuna hiji raja lamun eueuh rakyatna nah harek mingpin cucunguk. Mangga emut. Tak eta saperkos dua perkos ketilu perkos nama eta. Gitu kulan. Oh, da ai di dunya mah demo teh alut-alutan bari jeung kaituna teh make jeung tindakan anarkis nu ngaduruk toko nu ngaduruk bangunan itu jeung ieu sidik pandina katerangan oge Allah mah teu resepeun ka jelema-jelema anu nyen karuksakan di luhur bumi tapi na bet dilalanggar na teu hayang kieu diplomasi musyawarah mupakat nya anggaplah abdi teh oposisi boleh dianggap oposisi oge
ngan anu prop mang anu ku abdi sasatna ayeuna dihujat cing prop abdi mah teu hayang ngarusak sabab era ku keterangan da abdi ge ieu teh pangna kikian tuh ngaliwatan prosedur gitu lain keun bae atuna hasil ini kemimuna teuing kitu ieu teh atas nama rakyat sareng kaduana katiluna kaopat kalimana mah kitu tah keun bae harga naik oge bensin dan BBM asal kabeli apa asal sararenang sararea nya saimbang jeung pendapatan ngan kade ieu aya laporan pertanggungjawan jawab raja di dunia mah wo jadi objek teh nya nu meunang kendaraan anyar nu meunang perumahan nya can uang kadeudeung oh panen eueuh di dieu mah hayang ngedengkeun langsung nya geus parantos sakitu heulanan mangga adi tak gitu hayang anu prop lah anggaplah abdi oposisi tapi oposisi teh lain dek ngeuneup ngagubrakeun emang abdi hayang jadi raja teu aya kainya beda jeung di dunia mah ngeuneup manehna hayang kabagean batur digoreng padahal maneh onang ge oge lamun diuk mah pasti kaitu moal beda jadi aya udang di balik batu teh buktina we di dunia mah pokal celetuk dicokot ge didiukeun jempe we pego teu bisa ngomong ditemok sungutna teh nya hiji mang cing terbuka teh jiwa lapang dada lamun aya nu oposisi teh mang kudu reueus nanakeun aspirasi rakyat geus ngaronjat mangreueus ku ayana maneh bisa nyarita kitu semu komo bari jeung datangna ti anak syukur bagja kumbayangan mang ayeuna dek laporan pertanggungjawan jawab kumaha dina zaman baheula aya kejadian kejahatan anu teu bisa dileungitkeun ngaranna teh Dasamuka semu beh dituna pisan mang boga anak sibatara kala hayang ngakanan jelema mang nepi ka usaha nurunkeun Wisnu turun ka dunya cenah jadi dalang kana buana hartina nakis kana nafsu sarakahna sibatara kala tuluy ka dieuna Dasamuka terus-terusan kajahatan turun-temurun dulurna barayana milu jahat nya mang nurunkeun Dewi Wisnu jadi Arjuna Sastrabahu bisa dilumpuhkeun kulantaran geus lumpuh kajahatan Wisnu balik deui ku ayana balik deui Wisnu ka sawarga kajahatan Dasamuka kamuh deui merajalela deui semu nya mang nurunkeun deui Wisnu dina gelar Batara Rama tidinya ancur-ancuranana ta ieu bukti tina ayat-ayat pangeran yen mang mah teu aya kawenangan pikeun numpes kajahatan aya oge mang mah usaha pikeun ngaleutikeun tensi kajahatan atawa pikeun nurunkeun tingkat kajahatan cing inget sabab hade goreng ieu jajadian anjeunna anu moal bisa dieuweuhkeun ku manusia urang mah ngan ukur usaha kita itu hanya berusaha untuk memperkecil ruang lingkup kejahatan di antarana kalau kita di kampung siskamling ngarona itu memperkecil ruang lingkup kejahatan kalau kejahatan itu tidak akan hilang sebab ini udah jajadian anjeunna betul euy
katiluna tadi emang asa dibentar gelap tengah poe ereng-erengan ieu mah supaya maneh cerdas yen ieu teh bukti tina ayat-ayat anjeunna yen maha benar anjeunna koyana firman ayat-ayat Allah geus ngabejaan yen ieu ruksakna dunya teh kuleungeun-leungeunna jelema cing inget yen pangeran moarek nyiksa jeung ngaganyar ka saku makhluk angin makhluk kudu eling kana eta siksaan jeung ganjaranana jadi tetep ieu ruksakna dunya teh lintang ti kuleungeun-leungeunna jelema yumuhun mang kudu numpes kajahatan teu bisa mang teh makhluk Allah oge moarek ngarobah karena nasib eta jelema sainga eta jelema bisa ngarobah akhlak pribadina mang kudu ngarobah ke heula mang teh makhlukna atuh ngaleuweuhi atawa ngaleuwihan anjeunna pan mang mah ukur usaha wungkul usaha untuk memperkecil tingkat kriminalitas saya hebatna paingannya otipati jadi pamimpin teras kene 2 kali we mang 2 periode makanya jadi pamimpin teh hartoskeun ka Paden niru kada tah kitu jadi ingat yen Allah wenang dina sagala rupana lebah dia ieu kabeh kajadian anu aya di alam marca pada teh ieu bukti tina ayat-ayat anjeunna urang kari sadar sumrah jeung pasrah kalayan pikeun ngaronjatkeun kaimanan katakwaan ka anjeunna pola pikir anu lempeng ayeuna mah ulah rek pakia-kia ceuk kolot banget tiba heula eta pok deui ulah pagirang-girang tampian kitu da pagirang-girang tampian pa hare-hare mah gamelan oge teu ngeunah pek tukang saronder na kono ngaramet tukang goong ayeuna na kola supir garapak teh eta kenang ngadon nepakan bujur muning da moal luyu ka itu nage nya ai tukang sarong geura anu ditabeuh telakson panjauh teh tah kitu cepot usaha emang nepi ka kiwari teh luar biasa meureun maneh oge nyaksian sumuhun abdi nyaksi yen eta teh mangrupakeun gawe-gawe mang jadi urang mah teu aya hak pikeun ngarobah batur robah we maneh heula ku maneh oh jadi sapribadieun geuning euy kitu da ibadah mah fardu ain nah kang ain mah tetangga aing lain fardu ain sueun teh RW tak kitu pot tah pamungkasna mah kitu kulantaran sadayana para satria teh aya nu mampu nyingkahkeun eta buta anu aya di karaton teh saurang tapi saktina luar biasa kedah ngadirengsekeun dina waktu saena teh ayu saur pun bapa ieu upami emang teu turun nyalira moal rengse kejadian wayahna mang teh ayeuna teh dihaturanan lingi pikeun nyingkahkeun eta karaman anu aya di karaton Amarta Denawa saha ngaranna teh sadaya di Indonesia teh euy da karek dicaritakeun ayeuna ngaranna posisi teh ngaranna saha naon penjahat di karaton Amarta dawuh dina skenario nanti tadi da poho deui kuring oge pengen tadi sebutkeun cenah tadi saha teh da kalah-kalah kitu lamun teu salah mah asa kalah ka molor gitu aduh ampun tak kitu mang pokona mah si eta we ngaranna mah geura kumang oge engke ditaros kumang sakitu ngaran maneh abe percaya mah ulah cek abdi iya kajinisna we ngarah jelas Kakang Panjinrada taulan sabab ieu teh pancen ti luluhur urang
nyaeta Kakang Semar masyarakat eta teh anu pangluhurna ieu asta jingga teh utusan ti hambarayat anu aya di nagara tibalat ieu utusan daerah teh ku kaula dek dilaksanakeun kaula kudu turun sorangan wayahna bejaan para juata marasa ngajuata parlemanten bayar-bayar yen ieu tempat dik ditinggalkeun heula ku kaula menta supaya dironjatkeun dina sagala rupa widang kagiatan anu aya patula patalina keur kapentingan balarea diestokeun adi guru wayahna kaula rek ngiang ka alam marcapada rek nyingkahkeun eta karaman anu aya di Amarta sae aya kapanasaran abdi teh naon sepot punten tapi kitu oge Senda kedah tradisi mah kedah diangge. Ai kitu kita tadi barang dongkap abdi ka dieu teu nguping haleuang Resi Narada. Eta teh aya ciri khasna. Aduh. Teu pino damel atuh adi guru ta eta jadi pikahayang ku abdi teh. Pun Kakang nampi kana naon rupiah pancen. Bade para juata marasangna juata parlemen uyuk sumanga adik guru naon rupiah pancen ti selera panjenengan ku akang bade didugikeun ka para dewa sadayana Atur nuhun ka dulur-dulur sadayana anu tos like, komen, sareng subscribe. Kanu teu acan tong hilap like, komen, sareng subscribe. Wilujeng ngadangkeun. Ta eta rupi ka hoyong ku abdi teh. Heug. Geus dilaksanakeun mah atuh ulah jadi tunggu sirukan catang supaan. Mangga ku kaula pun Kakang bade nepangan ka para juata marasangat juata paromanten bayara wilujeng bajuang adi guru lamun urang ayeuna init kaitu make jalan lempang mohon pasti bakal bulanan. Oh kadenan lami abdi kitu ka dieu. Karena ojek atuh di dieu punyen. Kitu kulan, bade saha atuh ojekna kulan? Bade muhtar bade saha? Urang init bari cicing lumampah ulah ngalengkah. Oh kitu? Nya. Yeah. Tapi emang lamun make pakaian kieu init kamar capada moal teu dararatang jelema wah langkung ti selebriti sateuda mang mah kitu jeung bakal rabule nu nyerak cai rupa-rupa anu hayang boga pamajikan anu hayang boga salaki anu minta diserahkeun seueur keur teh mending kumaha tuh pulan ayeuna emang dek disalin heula lah dek disalin heula dek nyumput buni di nu caang negerak bari teu katemong ayeuna teh nya jadi emang teh maksud disalin heula daguan we di dieu sae lae naon kursi kerajaan kosong ai kitu ulah penasaran teuing heuh datang ka dieu urang teu diuk dina kursi kerajaan. Aing geus ngarasa diuk dina kursi mangka dieu teh euy, kursi raja di raja. Raja-raja nu aya di alam marcapada ka dieu tundukna. Tapi ulah dibejakeun ka bapa dewek geus ngamal. Dewek diuk dina kursi atawa lamun aya mang dewek ka dinyampeurkeun buru-buru jana nya. Bejaan. Sok atuh sileung jadi Resi Narada. Aduh. Nah, kursi kerajaan tinggi euy. Alah, lain mun nyalagon kitu. Alah, genah lola euy.
Sok si lain atuh nyembah.